Ditakana Eyang Bisma. Duryodana pembakti hidup ditampi Weyang. Kalayan yang ngakeun sembah pangabaktos kahunyuk Eyang ditarima. Hatur rawuh sepuh nuhun Sangkuni. Oge tina naon rupiah kalapatan bilih langkung saur bahe carek wayah dalem calogog utamina nyaeta ngulem salira panjenengan kerasa sumping ka ieu tempatan. Apunten ya saling maklum. Aya naon ieu? Gening hempak merbayaksa dewan-dewan anu ngajejer kenca jeung katuhu. Memang aya padungdengkeuneun ya. Kapayun paman resi, kapayun kakang tua kahareup dorna. Kapayun kasepuhan. Edas Nampi kana pangbagea Anger Prabu kalayan nyangakeun semah pangabaktos kahunyuk jeung Anger. Nuhun ditampi. Oge hapuntenna tina naon rupiah kalapatan ageng sareng alitna malum bilih aya cara kacanak di desa nu kabantun di kampung nu kajingjing di pakemitan. Malum da mang mah jelema ngumbara ka dieu teh ti barat maja. Tatamu najan bari geus ngotok ngowo geus puluhan tahun di asina oge. Bisi we aya basa jeung dialek anu teu merenah kana hate. Ngajengjen dina angan-angan mugi luntur kolbu jembar manah jeung Anger. Saling maklum pada saling maklum dorna. Hapunten Ki Adi ieu teh sawios kakang tua atuh tuang heula leuit heula sawios cekap atos aya nedama. Geus dibekalan di saung amu nya di Cikadu. Kalayan aya pikeun saeun naon ieu teh meuni acara reuwas dina wangkid kiwari diangkir ku Narapati diondang ku raja dihaturang linggih ku ratu mangga geura bejer beas diningklir ulah geunang siloka geura bejer beas saterabasna naon rupaha cita-cita jeung udagan sayogi tenaga emutan nger nuhun kana rupaha kesatiaan sadayana bini sepuh sadaya ya Eyang naon saperkara kaula ngahaturkeun regunuhun laksa ketika bingahan Eyang miwah paman tiasa kersa ka ieu patempatan sami-sami parantos janten kawajiban nya kantenan atuh oge kaula salaku raja bade masrahkeun layang pangajen anu saluhur-luhurna ka salira duaan dina rupaha bantosanana ngatik ngadidik para murang kalih nonoman bangsa dina mangsa ayeuna wireh nagara Astina tiasa menuju nagara subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kerta lan raharja. Ieu teh lantaran dikokolakeun ku sumber daya manusia anu berkualitas ngaliwatan sakola nu dikokojoan jeung dikokolakeun ku salira Eyang miwah paman resi ditampi. Bagja geus mudeng di penghargaan mang dina waktu ayeuna. di panglalar kula Ari ku kitu teh mah layang pangajen dina mangsa geus ngajejer di imah teh meureun ke mulang kalam gengan teh meureun jadi patakonan anak incu meureun Eyang anu boga akid teh geuning soreng jelema bener jelema anu boga kontribusi ka negara jeung ka bangsa dinuh jasana nya da geuning nuhun nger bagja nu taya papadana buareun anak incu jaga engke lamun mang mulang kalam gengan nya ngudag kana kawajiban ongkos salaku guru salaku dosen salaku pengajar anu memang guru teh mun ceuk basa kirata digugu jeung ditiru dinangtuna panginten urang teh salaku insan manusia teh kedah jadi contoh keur tuladeun keur balarea kitu panginten sepuh memang ta eta
najan ngarumasakeun mang lain jadi jelema bener tapi salawasna nyaeta ngabenerkeun lampah sangkan lampah teh ulah nepikeun no gencang hitung-hitung diajar bener bari ayat 2 ayat nepikeun ka budak gora margi dah kitu teh gini dina sina keterangan ayat 2 ayat tepikeun ulah nepikeun diheum-heum jeung digenggam yakin namun kitu teh mah yakin bakal jadi doraka dosa jeung diantarana hak anu pajadi pahala amal dina mangsa mulang kalam kalangan teh bakal pegat kabeh teh ngan diantarana bakal moal pegat teh lintang teh ilmu anu mangpaat eta ya nun ditampi kalayan kabingahan oge jabati eta ya anu kaula ngahaja ngahaturana lingi sadaya pini sepuh di patempatan anu aya patula patali jeung nagara jeung pribadi ongkoh ya ubah sok pedar kasep sobi kulan wireh dina mangsa poe kilu kamari kilu poe ka tukang ya kaula teh parantos ngayakeun gempungan sareng dewan-dewan adik-adik kaula hari anu disawalakeun teh nyaeta ngeunaan nagara Amarta anu sakumaha uninga sadayana wireh nagara Amarta teh dina salila 13 tahun parantos dikakawekku dari kaula dicepeng ku dari kaula tina ladang kaula main judi main dadu jeung Pandawa anu kiwari teh mun ngudak kana hitungan anu tangtu wireh nagara Amarta teh ukur popoean deui cacap kana 17 tauna margi disakawit diborakeun mangsa harita diolok ku sadaya pini sepuh sangkan dipasrahkeun deui nagara Amarta ka Pandawa ngan ku kaula dibere tanyakan heug teh teuing lamun tea ieu Pandawa hayang nyokot nagara Amarta tapi kudu ngaliwatan 12 tahun leleuweungan katamah sataun nyamur jadi buangan dina salila nyamurna ulah katohyan lamun katohyan yakin kudu balik deui kana hukuman 13 tahun ya dikeresakeun mulus banglusna Pandawa tiasa nyacapkeun hukuman anu 17 tahun Taku kituna ngayakeun gempungan sareng para pinipat dewan-dewan sadaya menteri-menteri bupati jeung sajabana anu parantos saur manuk sadayana margi lebar lamun tea dipasrahkeun secara gampang ka Pandawa sumber daya alamna anu seueur keneh can kacerak can kabawa can kacokot ka nagara astina sedengkeun yakin isuk jaganing geto yakin Pandawa bakal nyokot hasil tina gempungan teu aya deui lintang ti urang pertahankeun kitu sorak mayoritas anu kadangu ku diri kula taku kituna sangkan mageuhan tekad jeung ucap lampah kaula turta hoyong saluyu jeung pamadegan salira panjenengan mugi sadayana saur manuk atanapi nyuhunkeun kamandang anu sae anu langkung tartib kahareupna sangkan Pandawa tenagi aduh kaula oge ngeunah berenah dina mangsa ngajajah nagara Amarta ya kitu kasepuhan muga luntur kolbu jembar mana tiasa maparin kamandang anu sae geusan ieu jeung anger tang teh geus kolot nya atuh piraku beuki kolot beuki goblok wae aulah atuh salira anu langkung kuninga salira anu deungeus minan pecah kaki malum eyang mangarumasakeun sema di dieu teh mang mah urang luar atuh nya rek poka ge sieun ngarumaoskeun anyar di dieu teh nya orang baru bulan
Duryudana. Iya. Eces jentre atra pertela ngemang bolet. Naon rupaha caritaan anjeun menta kamanang ka diri eyang ngeunaan ieu kajadian nyaeta nagara Amarta anu rek dipertahankeun kana kaum Pandawa. Leres. Jadi nu dikapanang ku diri eyang teh nyaeta menta supaya naon anu leuwih hade tibatan mertahankeun. Dawuh. Dina lebah dieu. Sobi. Ieu negara demokrasi. Ieu negara teu sagemleungna hierarkina nyaeta nyuko kana kaputusan raja bae tapi kudu ngawatan sidang paripurna anu gede. Ngalangkungan sawala. Ngaliwatan sawala jeung kempungan. Malah manar dicokot panghadena ame ngahindarkeun resiko nu panggedena. Beres. Imbalan tapi pangrasa eya hampura laku lampah seperti kitu teh istuning tepayus munggu di ratu telayak munggu di raja teginding dimunggu di pamimpin laku lampah mertahankeun hak jelema batur. Nya eta Belanda. Tepayusna anjeun teh istuning lancalinci luncat ulang udar tina tali gadan anu ngabalukarkeun ieu rek mertahankeun dasarna tina lebar ku ayana seueurna sumber daya alam anu luar biasa anu can kakeduk ku anjeun. Aset-aset negara. Sing inget Duryudana. Anjeun jadi raja boga kawasage dikawasakeun. Nya eta geulak. Dina mangsa anjeun mulang ka alam kalanggengan sing inget urang teh bakal paeh. Nya. Hirup kakungkung kupati maot teu apa di mangsa mun datang sok rajin ngerodohohan teu pilih-pilih mangsa kadang beurang jeung kadang peuting, kadang lalaki kadang awewe, kadang kolot kadang nu ngora nu leuwih ti heula. Teu pandang bulu Belanda. Sabab lamun tea ngayakeun tindak laku lampah anu salah. Yakin ieu teh bakal ramat kamale mamangku teu mais teu meulem rahayat nu jadi korban. Naon sabab anjeun teh hiji pamimpin. Wah. Beres. Hiji pamimpin anu sasat dipenta jadi gunung pangauban sagarana pananggehan hamba-hamba rahayat. Lamun ngayakeun tindakan salah, laku lampah salah, yakin kaituna oge bakal jadi contoh ke rahayat anu teu mahna rakyat bakal krisis kapercayaan. Eta Belanda. Dina hilang kasaimbangan ieu bakal kaituna bakal merosot kemajuan negara nu dipenta kemajuan tapi anu kadatang nyata kemunduran negara jeung bangsa. Bakal mahorot Belanda. Sabab beda di soledat laku lampah pemimpin dibedakeun jeung ti soledat laku lampah tukang cendol. Ai tukang cendol mah di mana digubrak rugi ukur pribadi kelar jeung gelas anu peupeus tapi lamun ti soledat laku lampah pemimpin matak ramat kamale mamaan ku teu mais teu meulem rahayat anu bakal jadi korban. Nya kabawin sadayana di Belanda. Nah teu hayang dibikeun deui ka jinisna kanu hakna. Da ieu teh anjeun teh beunghar oge jang naon dikeukeuweuk ku deui anjeun. Dan nya atuh. Manfaatna. Tadi eyang nyaritakeun hiji mangsa bakal paeh dina mulang ka alam kalanggengan anjeun teh ngali gingsing teu sanak teh keluarga teu emang teu alo diboehan oge kudu hirup muligir anjeun. Moal anu dibawa moal aya dijingjing tah meungpeung ieu hirup aya kasempatan kene pikeun manusia sabab manusia sakumaha jahat itu ieu tapi lamun manusia hirup kene aya hak jeung kasempatan pikeun husnul khotimah alus katudungnakeun mun ceuk bahasa Sunda maut nyere kapuh. Paling pikir Belanda. Cocok panuju bener Cocok pisan. naon anjeun teh loba harta loba banda ladang tina basilat ladang itu ieu Dina karohakaan Belanda. sedengkeun ai Pandawa teh saha dulur anjeun baraya anjeun
sedangkan dulur jeung baraya jauh si tepungan anggang si teang gering saling ubaran poekeun saling cangan paeh saling raansanan poekeun saling cangan kitu kuduna jeung baraya kitu oge jeung batur komo ka batur atuh cacak-cacak jeung baraya cacak-cacak jeung Pandawa ngayakeun tinakan nirca jeung ngahianat atuh komo ka batur anjeun geuningan dan nya atuh kemana geuning kalakah kitu ceritanana antap tong dianggap teh antap cina babangus ngetan cina ngabudah nya da eta poho cenah ngasupkeun amplop mun tadi mah amplop heula ya mun salam tempel pikir di lebadinya jadi cina tetep eyang minta supaya pasrahkeun ka nuhakna sabab Pandawa geus ngaliwatan hukuman 12 tahun tambah 1 tahun nyamur eta waktu teh lain sakedeung nyang sara maneh miuni lampah kijang unggah panggih jeung jelema unggang pecir salingkeran lain hayangna Pandawa tapi ieu Pandawa teh nyaeta ngarumasakeun tina dosa ditebus ku perjuangan manehna beres eta wajar lamun Pandawa nyokot hakna da eta mah hakna nya hartina sok balikeun deui ka ruhakna tuh nampire nuhun laksa ketika bingahan iya nuhun kana rupaha ka manangna nuhun kasupuhan nuhun katampi teu waleh kontra wae jeung urang eta mah pasti atuh masa emu ayeuna ti kakang tua manawi saseureun sabenyeureun mangga sepuh paman resi rektorna utahkeun ilmu anu sanyatana ketrukkeun dipentak koloteunana ada muat lebih ti salira peureun babasaan eyang mah wal anggap biasa sote hiji kawijakan raja bakal disepakati lamun eta kaputusan teh bakal mawa maslahatna negara jeung bangsa hartina bakal aya manfaat keur balarea gini bisa sote digugu tapi lamun bisa eta dipahing lintang ti lamun ieu aya madarotna atawa loba dosana tuh eta paralun ulah duwi ka kasyuhid eta ati lalu ka bener muga ditampi kalayan kaweningan galih salira udah dipunjung di dama-dama dina lebah dieu tetepi ti rupaha caritaan eyang salira nyata Resi Bisma naon margi cobi margi dina mangsa urang ayeuna ngeukeweuk etap nagara Amarta anu sakitu gedena nepi ka ayeuna geus ribuan triliun anu bakal asup ka negara Astina tuh pangrasa mang dina wangkit kiwari eta ribuan triliun lamun dipake APBN negara teu kudu puluhan tahun bakal satahun oke bakal maju lamun barana jelemana mun bener ngomong kalakeun mah mun saladar mah mun areling eta ge punten ya margi naon nger dina lebah harta bana moal jadi jaminan pikeun kabagjaan hirup urang logikana we kieu anger imah loteng aya 4 lantena salantai 10 kamar tetep sare masa kasur sugan dume 10 kamar unggah jam unggah pindah henteu Pak atawa dina dahar sapiring mang nyage mang di mah ratusan piring boga tapi tetep hiji piring mah anu gambar Angry Bird senok eta teko eta gelas eta aya langkung anu bakal jadi genahna kana hate urang di alam dunya teh eueuh deui nyata bersih hate jemar mana nah samarung anger bakal ngeunah hiji pamimpin berat beungar nu bak ribuk harta banda tapi ladang tina basilat ladang tina ngahianat badulur ladang tina ngahianat baraya narek jongjon moal ge mati berasa margi sakarupa hal oge ieu perjanjian anu sasatna nyata rek dipasrahkeun ku salira dina mangsa main dadu para Pandawa
anjeunna geus ngecapkeun rek mau bare hukuman anu tangtu bari dijalankeun dina waktu ayeuna geus hitungan popoean Beres. geus ampir tamat ayeuna salira anu ngayakeun tindakan ngayakeun perjanjian naha rek boleh bae dikamanakeun salira rasa pri kemanusiaanana Nurani nanti di kamana. kamana nuranina kumaha lamun ceuk para masyarakat teh cacak-cacak kadulur geus kitu komo ka batur Ayo bahan leuwih komo. tingali ngen PR di negara urang teh loba keneh Seueur. pangwangunan teh loba keneh anu masih keneh kabolaikeun anu masih keneh kaluli-luli naon sabab urusan di negara asina hampura rek buka-bukaan we Terang-terangan we. pamar kajadian jeung hukum-hukum di negara asina teh miuni peso hampura miuni peso kumaha miuni peso ai peso teh kaluhur mintul ka handap seukeut Eta bulan. tumpul kaluhur ka handap seukeut naon buktikeun dina media massa Yo. tukang maok TV, tukang curanmor, tukang maok hayam digebugan itu ieu can gembok mah masyagi beungeutna can asup ka kepolisian San Diesel. tapi sabalikna anu maok duit negara duit rakyat buktikeun Jobi bulan. tah di dieu kajahatan teh klasifikasina dua hiji blue color crime kaduana white color crime Yo. Eta bulan. ai blue color crime teh nyata kejahatan kelas teri anu lakuakeun ku jelema-jelema kelas bawah pakakasna obeng paku jeung bedog Plasteri. kelas teri tapi lamun teh budak kenakan kejahatan anu leuwih rohaka lintang ti kejahatan white color crime nyata kejahatan anu berkerah putih anu turun unggah tina mercy pakakasna pulpen digitik-gitekeun kana kertas ngan sakali ngagitekeun eta duit negara duit rakyat bakal pindah kana rekening pribadi eta Beres. kejahatan di negara asina teh kita lobana white collar crime naon sababna sabab rek teu kitu kumaha atuh dewan-dewan rayi salira Mantri. adipati itu ieu dulur salira Beres. keamanan teh mikir dua kali rek newak pasti sieun ku raja dalajeugna Lurna atuh. cobi kali tungtungna setiap aya aksi aya reaksi pantes ditukangan urang rakyat ngejebian Jeung karis. merepan jeung sajabana naon sababna sabab geus timbul krisis kepercayaan tingali Yo. buktina ieu demo Unjuk rasa. unyuk rasa di mana di meni balukar tina naon balukar tina janji teu bukti dina mangsa keur kampanye baheula janji naon saudara ka rakyat Gaduh jadi naon. da kareungeun kue mang oge baheula Eces kene. dewan Kurawa salira teh hampura muluk-muluk janjina teh Yo. Dalares atuh. baligo pagede-gede apruk-aprukan kaunga kampung mapai ka padesaan mululuk janji naon janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi geus ngajedog mana janjina bukti teu Kalah ucang ange we. nu buku mah jadi jelema borangan ya Begini. Nakumaha. jelema sieunan sieun di dieu lain sieun juring atau itu ieu tapi sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu gablek proyek gede tina bakasieun eta bakal tega ngahalalkeun kana loba cara duit negara duit rakyat dilaglag pikir Biasa bulan. can tina kitu can dana hibah emang nepi ka katemleuhan dume emang make pakaian kieu bari jeung iraha dana hibah make jeung meunang Dirahan apa beri nage atuh. sok pikir cobi ngelbadinya dan lamun mudak jelema ikhlas punten ulah wakan kalau jauh ulah nyawa kanu anggang punten tuang eyang teh jelema pangikhlasna punten naon sababna nyucruk kana galur mapai kana riwayat ai nagara aslina teh bae usaha punten ieu mah punten
Shopee emut geus tong dicaritakeun sagala ieu mah keur pendidikan edukasi supaya ngantos bulan kawit nagara asina teh nyata nu Prabu Santanu Dewa ai Santanu Dewa kagungan putra Dewa Brata teh ieu buktosna eta ngan kulantaran Santanu Dewa teh masa baheula gering nang tunggalang layung dumeh kaedanan ku hiji putri kakasih Dewi Setiawati eta ngan eta Dewi Setiawati daek dikawin asa syarat anu tangtu heuk kuring dikawin tapi anak dikuring kudu jadi raja pikir ieu bulan nepi ka harita Dewa Brata sumpah Bisma kahiji moal kawin kaduana moal narima tahta kerajaan negara tuh tuh nepi ka boga turunan dua Citra Wirya Citra Gada tapi maot ngan kulantaran kabuluk maot Santanu Dewa ia alim narima nya kebenaran Dewi Setiawati teh baheulana kungsi kawin heula Palasara ai Palasara saacan ka nu lain teh kawin ka Dewi Setiawati boga anak biasa nya tatuang eyang mun udah getih mah teu aya tapi tinggal ikhlasna sugan menta jabatan ieu sugan kawin nepi ka ayeuna tau tinggal jelema jujur tah buktosna nah instruksi naon kak adik jadi ieu panuhun ulah ngalebar ka itu ka dieu ieu urusanna antara mertahankeun atawa pasrahkeun sakituna salira teh ka kamuka ke sejarah nya kalau bertele teu payus munggu diwikut teu layak munggu dipandita teu geuning munggu diresi lah lampah kitu cek aing oge nyalah tukang laletak manehna mah nya tukang laletak manehna jadi kacina kanana teh ya deui jajar jeung tuang eyang nyata pasrahkeun marginaun lamun dipertahankeun kumaha lamun pandawa keukeu tina pakekeu bakal timbul perpecahan Barata Yuda Barata dulur Yuda perang dulur jeung Baraya cobi nampir bunuhun laksa ketika bingaan karupaha kasauran salira eyang miwa paman resi dasarna geuning ieu teh tina kanyaa salira nyaah eyang nyaah mang dina kaasih nanging kaula salaku raja sasatna kaula teh moal bisa mutuskeun sacara sapihak ngeunaan ieu kajadian ai kitu daku kituna kaula rek mawa sora mayoritas ngaliwatan puting poting nyaeta kalarasan dewan-dewan Kurawa seueur di patempatan anu nyakseni tah kaula salaku raja bade ngilu kana sora anu pangseueurna upami sora dina mertahankeun seueur yakin kaula bakal nyokot anu seueurna upami lamun tea masrahkeun eta sora panggedena yakin ku kaula bakal dipasrahkeun sepuh geus disetting yakin diatur sidik dewan adi-adina tuh nya barayana diatur paingan aya mobil Fortuner anyar di luar mangga ku salira supados di kawitan man hei sacumlah para dewan Kurawa sadayana ulah wakil raja bade naros raga katineng sadayana dina lebah ieu nagara amarta naha urang saena mertahankeun atawa masrahkeun sok mangga pertahankeun kulan ulah didenge sidorna ulah didenge kulan pertahankeun ulah didenge si kempreng mah euy ulah didenge anu mawatas we ulah didenge pertahankeun si Bima euy pertahankeun wah pasrahkeun euy moal jauh tina dugaan moal anganna sawangan nya sora mayoritas 87% sorana mertahankeun 13% teh nyaeta masrahkeun mangga kakasepuhan kumaha mangga nyangakeun mangga bobot pangenti mangga jawab enteng aya di sarara panjenengan mangga
mau ikut campur mau pipilweun dageus kieu buktina dageus kajudi ku Mang oge jang naon make jeung diangkir ke ka dieu jang naon aya dona mereka tinggali demokrasi beureun dorna demokrasi tapi disimpingan nu kieu mah menang nyetel teu beda ngayakeun lomba tapi geus nantukeun juara kahijina saha engke eta panyakit budaya nepi ka neraka pisan budaya kitu jeung ku aya wae nya taku kituna rupina kaula ngudakana sora anu seueur nya teu mertahankeun paman baramaen dijebian ku baramaen naon kasusah urang naon cik balaka bima umaha salila 13 tahun anu kaliwat sia kungsi janji naon ka Pandawa anu aya patulah patali janji eta aing datang ka dieu oh maksud sampean teh nyata ngeunaan negara Amarta enggi lan enggi giih pajarkeun cenah dedah teuing mah cenapa kana calana partai cepel bulan jadi cinekna aing datang ka dieu rek nanyakeun ka sia poe naon jam sabaraha tanggal sabaraha seren sumerena negara Amarta ka Pandawa Paman jawab tong geumpeur tanggal sakedik ka saya bima ieu sakumaha dipentak ku dari anjeun enggi anu sakumaha janji kaula mangsa harita hampura nu leuwih ti heula ulah nyebut hampura ka saya agung saudara teh dipahing pisan nyebut hampura teu meunang pisan negara Amarta muarek dibikeun kana ka Pandawa naon negara Amarta muarek dibikeun ka Pandawa siapa itu kucemta manyun tinggal itu kedut sakali deui aing nanya ka sia menta anu pasti rek iraha dipasrahkeun negara Amarta ka Pandawa jawab denge ku sampean bima sawala sadaya para Kurawa diluyuan ku para pini sepuh sadayana wirek negara Amarta muarek dibikeun ka Pandawa aing boga budaya aing nete tarajening cakambala nungtik lari mapai bukti nista maja utama bisi siaker mabok bisi siaker koclak aing rek nanya deui ka sia rek iraha negara Amarta dipasrahkeun ka Pandawa denge ku sampean bujeng hingga ka negara bujeng hingga ka sadaerah bujeng hingga sa kecamatan bujeng hingga sa desa sa kampung sa tapak meri aing muarek mikeun ka sampean